Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha dararamang sadayana? Syukur alhamdulillah bumidamang mah. Mugia salawasna hidup teras ngajaga kebersihan, ngajaga kesehatan. Mudah-mudahan ditebikeun tina wabah corona. Amin. Tapang di dina pengajaran bahasa Sunda, dina dangat ieu baris ngaguar ngeunaan drama. Ayeuna kantos kuping, tangtos kuping. Kantos nonton, tinangtos margi seueur pisan. Ayeuna mah drama-drama boh dina bentukna langsung live dina teater atau napi dina film. Nah, dina sinetron atau napi dina naonnya aya bentuk-bentukna drama. Siswi-siswi anu dipi cinta urang baris ngaguar drama. Pengajaran drama nyaeta mangrupa materi pengajaran di kelas 12. Nah, kanggo SMA sinareng SMK. Urang kawitan wae. Nu kahiji nyaeta mikawanoh perkara drama. Di mana tah drama teh mimitina secara istilah. Nah, kecap drama asalna tina bahasa Yunani. Dramoi nu hartina niru atawa niron-niron. Nurutkeun kamus LPSS nyaeta drama nyaeta anu kahiji carita sandiwara nu matak sedih jeung anu kadua carita nu matak kukurayeun jeung matak kasediheun. Jadi cindekna drama teh nyaeta karya sastra dina wangun paguneman atawa dialog di antara para palakuna kalawan dibarengan ku katerangan-katerangan sejenna nu dibutuhkeun pikeun keperluan pintonan atawa pagelaran. Dina drama teh di pasing-pasing nurutkeun sababaraha dasar. Aya nurutkeun wanguna, pagelaranana, jeung sumebarna. Dumasar kana wanguna dibagi dua, wangun lancaran jeung wangun ugeran. Upama dina wangun lancaran dibacana atawa diucapkeunana dina wirahma basa lancaran. Upama wangun ugeran pagunemanana biasana mangrupa sajak bebas atau sajak teu bebas. Paguneman mangrupa sajak bebas biasana dibacana dideklamasikeun, sedengkeun dina sajak teu bebas atau ugeran biasana dihaleuangkeun. Drama anu pagunemanna dihaleuangkeun disebutna gending karesmen. Nah, kunaon maksud masang disebut ugeran? Sabab dialog-dialogna disusun kalawan kauger atanapi diatur dumasar aturan-aturan nu tangtu. Biasana aturan-aturan teh aturan pupuh gitu. Sedangkan anu lancaran mah biasana langsung wae ku bahasa sapopoe gitu. Teu aya aturan anu tangtu ngeunaan kumaha nulis jeung sabaraha pada lisan jeung sajabana. Nah, drama numurutkeun pagelaranana nyaeta dibagi dua, nu kahiji drama digelarkan secara lisan, nu kadua drama digelarkan secara tinulis. Nu digelarkan secara lisan aya 3 dan terana nyaeta banjet, longser jeung sandiwara. Sedangkan nu masar tulisan nyaeta naskah, nyaeta naskah drama nu ditulis. Salajengna drama dumasar sumebarna. Dumasar sumebarna dibagi dua. Nu kahiji dumasar carita nu geus nyampak, nu kadua dumasar kahirupan nu aya di masyarakat. Ari nu geus nyampak mah misalkan aya carita atawa dongeng Situ Bagendit. Nah, terus didramakeun. Nah, jadi aya drama Situ Bagendit dumasar carita dongeng Situ Bagendit atawa dongeng Nyi Roro Kidul. Terus ditulis di naskah dramana gitu. Janten pagelaran drama tah si carita eta nyata sumber non ditulis dumasar carita nu geus nyampak. Salajengna aya non dumasar sumberna nyaeta dumasar kana kahirupan di masyarakat. Nyaeta dicipta dumasar dina kana kahirupan nu aya di masyarakat gitu. Contohna aya Bandung Lautan Api karya Rukasa, terus aya Kucubung
terus aya Joak Toen jeung aya daya deui atawa khutbah munggaran di Pajajaran karya Asep Supriyatna jeung sajabana tah eta dumasar sumebarna. Ieu referensina seueur pisan dina Google, dina internet web tiasa dipilarian di Google nya gitu. Salajengna secara lahiriah dina wujud karangan drama aya hal-hal anu geus maranti diantarana aya pertelaan palaku terus babak jeung adegan salajengna nah ieu aya candraan tah ieu teh anu geus matok dina drama aya candraan dina awal babak paguneman terus aya prolog jeung epilog. Nah pertelaan pelaku nyata anu ngabarendelkeun atau ngajelaskeun ngeunaan palaku-palaku dina drama. Biasana dina naskah drama sok dijelaskeun sia tokoh-tokoh jeung perana gitu dijelaskeun heula. Sok sanajan aya anu teu ngajelaskeun heula langsung we tina judul teh langsung kana prungna drama. Tapi dina kabiasaanana nya sok ditulis heula palaku-palakuna gitu. Salajengna aya babak jeung adegan. Ieu bagian anu ngabagi-bagi karangan drama. Dina hiji babak dilalakonkeun kajadian-kajadian di hiji tempat dina saruntuyan waktu. Unggal babak dibagi jadi sababaraha adegan nurutkeun robahna kajadian ku datang jeung inditna palaku. Nah, gitu. Nah, pertelaan pelaku lajeng babak jeung adegan. Contohna kumaha? Contohna aya babak kahiji aya 10 adegan, aya sabaraha adegan gitu. Gitu. Babak kedua aya sabaraha adegan. Salajengna aya candraan dina awal babak. Nyata ieu biasana dina candraan ieu fungsina pikeun ngajelaskeun si palaku teh kudu kumaha, eta dina candraan gitu. Jadi keterangan-keterangan suasana awal kalebet palaku-palaku nuju ngalakokeun naon gitu. Biasa nama ditulisna teh ku aksara condong. Nah, beda jeung paguneman anu ditulis ku aksara ajegnya. Paguneman mah ditulisna dina aksara ajeg. Contohna seperti kieu si Junaid keur dahar. Nah, terus kurung buka sabari diuk. Nah, jadi eta teh mangrupa pituduh kudu kumaha eta si palaku teh. Nah, kudu sabari diuk atawa kudu sabari leumpang. Nah, kitu eta teh candraan. Salajengna aya paguneman nyaeta kalimah langsung para palaku silih tempas. Nah, paguneman dina bahasa Indonesia nya disebutna dialog. Nah, gitu. Biasa nama dina drama mah biasana memang seseueurna paguneman gitu. Nah, dina drama mah sabab wajib kedah aya paguneman nyaeta interaksi silih tempas antar palakuna. Nu pamungkas aya prolog jeung epilog. Aya drama nu teu make prolog jeung epilog aya. Tah aya oge nu seueur ieu ngagambarkeun prolog heula. Itu naon tah disebut prolog teh? Ditulis di awal dina awal drama, ditulis dina awal drama. Dieusi dengan keterangan atau apa manggih pangarang ngeunaan lakon anu baris disuguhkeun. Bisa dibandingkan lah jeung Raja Pamuka dina carita pantun. Jadi mangrupa gambaran awal ngeunaan tokoh numutkeun si pangarang. Salajengna epilog ditulis dina panungtung drama. Kacindekan lakon ngeunaan nasehat pangarang. Bisa oge disarwakeun jeung Raja Pamungkas dina carita pantun gitu. Kumaha kartos urang lajengkeun. Aya sababaraha tetekon atawa leuwih kana
naonnya leuwih kana tata krama lah gitu menurutnya kode pagelaran drama atau teater teh dirojong ku sabaraha unsur diantarana wae aya pamain, sutradara, produser, panata musik, panata panggung, panata kostum, panata lampu, panata rias, jeung seksi-seksi lainna ya. Tah upama urang rek ngagarapintenan teater di sakola sakurang-kurangna kudu nataharkeun halal ieu. Nu kahiji nyusun ka panitiaanna heula. Rek saha-sahana nangtukeun para pamain, sutradara jeung jadwal latihan. Salajengna unggal pamain kudu latihan vokal lantaran aktor teater mah vokalna kudu ngoncrang, kudu bedas gitu. Salajengna unggal pamain kudu latihan ngolah paroman atau mimik, terus rengkak atau ekspresi tubuh ya, ulah nepi ka sarana bedas tapi rigigna ngeyepek goreng gitunya henteu pas henteu jejeg gitu. Nah, salajengna dina prungna pagelaran kudu kompak tur tartib, jadi kudu di ulah sagawaya ulah kumaha maneh kudu ningali kana naskah jeung kesepakatan bersama gitu. Ngarah dina prungna drama lumangsung secara lancar. Nah, sakitu heula pengajaran bahasa Sunda dina waktos ayeuna urang ngajengkeun dina lowongan salajengna. Hatur nuhun kana sagalur wartosanana ulah hilap dieusi absena lajeng diwaler patarkan patalekan janten nu janten panilaianana. Hatur nuhun kana sagalur wartosanana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.